hari ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam acara debat yang bertema tentang pentingnya pengajaran bahasa Sunda di sekolah. Napangkeun simkuring di kelompok 5 kelas 11 kelas 1 anu diwangun ku Alfat, Musafat, jeung Rehan. Di dieu kuring selaku catur, Rehan selaku pihak pro, Musafat selaku pihak kontra. Sakituna hayu urang ngamimitan debat. Anu kahiji dimimitan tim pro, sakituna hayu urang mimitan debat. Kahiji dimimitan ku pro, kumaha anjeun pikir ngeunaan pangajaran bahasa Sunda di sakola penting. Teh pamendak simkuring ngeunaan pentingna pelajaran di sakola teh penting. Sabab ku paham kana bahasa Sunda oge bakal leuwih paham kana pola pikir urang Sunda. Malah aya anu diajar bahasa Sunda pikeun tujuan usaha dina negosiasi bahasa Sunda. Abdi teh satuju karena pamandangan naha sabab orang Indonesia lolobana menggunakan bahasa Indonesia asli. Jadi keperluan bisnis loba menggunakan bahasa Indonesia. Malah bahasa Sunda oge hese dikuasai ku murid. Oge sayana melalui hadang orang sebagai orang Indonesia menggunakan bahasa Indonesia asli. Sangkan ngagampangkan obrolan jeung pergaulan. Respon ti pihak pro ngeunaan pamadegan ieu. Tangtos aya sanaos seueur urang Indonesia anu ngagunakeun bahasa Indonesia asli, tapi diajar bahasa Sunda oge sami sareng ngawujudkeun rasa cinta ka NKRI, sabab bahasa Sunda oge basa Indonesia. Oke, cukup. Ku ieu hayu urang tarik kacindekan. Kacindekan tina debat ieu teu kunaonan urang diajar bahasa Sunda ku cara diajar bahasa Sunda. Bisa nambahan pangeureuh sangkan leuwih gampang silaturahmi jeung urang Sunda. Kitu deui urang Sunda Indonesia. Basa Sunda sorangan mangrupa basa pribumi anu loba dipake di wewengkon Pulo Jawa. Kusakitu urang pungkas ieu perdebatan. Hamunten bilih aya kalepatan. Simkuring ngundurkeun diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.